dangdut teu naon lamun sholawat lagamna didangdutkeun tapi maresepna teh kana India teu naon lamun sholawat lagamna diindiakeun tapi maresepna teh kana Sunda teu naon lamun lagam sholawat dilagamna disundakeun bade lagamna didangdutkeun lagamna disundakeun. Sholawat mah pangbebas-bebasna ibadah. Salat ece rukun salat beres babacaan beres cantang tu ditampi ku Allah. Tapi sholawat mah sadayana ulama sepakat rek urang macana bari pruya pleye rek macana hayang kapuji ku batur rek lagamna bebas sholawat mah tetap ditampi ku Allah. Margi dina sholawat ngandung pujian ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang maca sholawat heula sasarengan mugi ieu wengi janten wengi anu barokah. Amin ya rabbal. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu